mangsa rumaja, biasana rumaja teh teu bisa ngatur emosina, nepi ka ngalampiaskeun emosi kana hal-hal nu negatif. Kadang teu mikir akibat tina kalakuanana, salah sahijina ngalampiaskeun kana narkoba atawa narkotika. Bab hiji. Main naon ya geus silaturahmi na. Hah, naon ieu? Rumah sakit. Nyemun, abi serang anakna. Hah? Kecelakaan? Oh, mohon. Hah? Saha eta, A? Jenazah saha? Si mama jeung si bapak ra. Kunaon si mama jeung si bapak, A? Si mama jeung si bapak kecelakaan. Sarda beli lagi hadan penting ka dieu. 3 bulan salajengna. Halo, mana teh karek datang? Ulah abus, geus beol tadi. Mohon, Pak. Assalamualaikum, barudak. Sok ayeuna kumpulkeun tugas anu kamari Bapak tos pasieun. Murid nu lain ngumpulkeun tugas kecuali Amar. Aman ini tugasna. Aman. Pak. Mane teh geus mau ngerjakeun tugas adon sare deui. Ampura, Pak. Apa namanya tugasna? Lah, punten Pak, hilap tugasnya teu kacana. Nah, mana teh jadi kieu? Asa kamari mah ngerjakeun tugas wae, ayeuna mah bangor deui. Saeta naon maneh? Kurang sare maneh teh? Mohon, Pak. Sok benar emang udah beres ya? Sok kalian siapa? Mohon, Pak. Saya enggak boleh dikabulkan. Ringse, Raden, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bab 2. Saenggeus bubaran sakola, Amar langsung ngechat si Asep jeung ngajak papanggih. Ari maneh kunaon asa aneh kieu? Baheula mah rajin, ayeuna mah jadi bedagong kieu. Pak. Bra, si Amar ayeuna mah asa teu jiga biasana sikapna baheula mah sarajin tapi ayeuna mah tarang ngerjakeun tugas. Ai Faibra ngarasakeun teh Mun Pak tadi ge anjing telat tongkap pas sekolahna, abdi ge ditaruh pas bubaran tapi langsung ngaleos balik. Oh mun Pak.
Amar nepi di tempat papanggi jeung si Asep. Saya hampura lila di timala. Mar, dia diuk. Itu pas pisan kerjaan di kieu we. Bab 3. Kania jeung Isana ngadu ka adina si Amar yen kalakuan si Amar di sakola teh jadi aneh. Tara, mana nyawa besi kalau kalian cuma ada di sekolah jadi aneh, ngomong telat, kesarean wae dia di kelas. Terus Sarah, cika tuh coba tanya ke si kira masalah. Katanya gitu, aku abi orang terusnya ke si A. Soalnya dia nanti pas dia ngobrol sama si A teh. Amar karek balik ka imah. Amara langsung ngainterogasi Amar. Waalaikumsalam. Kalau sakedap badai dicarioskeun. Sok kencang, arek sare capek. Aku naon sih ayeuna jadi berubah pisan. Tara balik langsung ka imah, nongkrong wae peuting, keluar wae peuting. Teh kunaon sih? Panaanya mau ayeuna urang kan duaan. Cinggarunya tuh almarhum si mama sareng si bapak. Yang kumaha urang wae tong sebuteuleun. Ada mah ngerti. Astagfirullah, nah si A jadi gitu. Cing disadarkeun ya Allah. Poe isukna si Amar ngalakukeun transaksi narkoba jeung si Asep. Bab 4. Sababaraha poe saenggeus Amar make eta narkoba, Amar ngarasa tenang jeung deudeuyeun. Amar pesen deui narkoba ka si Asep. Saya nuhun kok pake euy kurang ngarasa leuwih tenang. Besok atuh kita di tempat kamari. Aman saya. Pak, Bukan Mar, sok itu bukan? itu Pak, biasa dipain Pak. Udah tanya di Tara, karena ngajawab bener. Amar ngalakukeun transaksi narkoba anu kadua kalina di tempat anu sarua jeung si Asep. Bab 5. Intel Indra mulai curiga ka si Amar, sabab si Amar geus 2 kali datang ka eta tempat dina kaayaan siga nu keur neangan barang. Kukituna Intel Indra langsung nelepon ka Intel Ibra. Halo Bang,
Ya budak nu mencurigakan. Orang asa pernah nempo budak ieu di daerah maneh. Jika nu keur neangan barang. Oke bang, kalau kasih. Intel Ibra langsung datang ke eta lokasi. Kemana bang budakna? Gitu tuh. Alah, itu mah wau jeung urang. Si eta mah yang mencurigakan ke kamari ge bang. Ya sih emang kasih dia dah budak eta mah jiga nu ngobat. Intel Ibra jeung Intel Indra ngarencanakeun jang nuturkeun si Amar ka imahna. Malamun parang tuturkeun atuh. Ayo. Hayu mamula itu sisariakeun mamna. Oh kasopan pisan jual asup. Nanya ke nyusul sok. Aya teh naon anu kudu disebutkeun? Setong loba nanya geus ka ditu. Nya atuh ah. Kunaonnya si A teh jadi gampang ngambekil. Amara ninggali tina jendela aya 2 urang lalaki anu keur nyidik-nyidik ka imah. Amara ngawanikeun maneh nanya ka 2 lalaki eta. Nuhun Pak, bade ka kasahanya. Gila, restoran Bumi Amar. Nuhun Pak, Ayo, namanya di mana? aya Pak di Lebet. Badai kenal. Nuhun Pak, mangga. Mangga Pak. Di dia kamarna. Ay dia Pak kamarna. Akan. Aya naon ieu teh A? Beranya. Nyara terang Ra. Sabar nyara. Kania jeung Isyana nganter Amara ka kantor polisi. Amarah beranya juga jadi cek bener. Amarah pilih sabang tanya aku udah kamera deui ngalampiaskeunna. Amara teh nyangka A. Pantesan A jadi beda ke Amara. Amara kudu kasah deui A. Amara teh gak bisa saha deui selain AA. 4 tahun salajengna Amara karek uih di kampus. Amara ruas sakaligus atau sabab lanceukna nyaeta Amar tos bebas di penjara. Amara. AA Pesan moral anu tiasa dicandak tina ieu drama nyaeta urang salaku rumaja kudu bisa milih pergaulan anu sae. Urang oge kudu bisa ngontrol emosi, ulah nepikeun ngelampiaskeun masalah karena hal-hal anu goreng. Sabab eta teh matak ngarugikeun ka diri sorangan jeung keluarga.